Matak di mana jalma merangan nafsuna geus kalah. Ganti jadi nafsu mutmainnah. Hakikatnya geus tepi ka Allah. Itu kan. Jadi hijab urang teh ka Allah teh syahwatin nufus. Lamun syahwat nafsuna geus leungit, ceep, lemah, aya nafsu mangan syahwatna geus lemah, kalah ku urang. Ku kekuatan daukiah urang, iman urang ka Allah. Tah engke teh eta teh disebutna teh wusul. Ngaran wusul teh kitu. Ibadah wusul, ibadah nu teu dipapaesan ku nafsu. Tos sakitu kan. Mu aya teh ngaran wusul teh. Tapi dina jika misah ka Allah kalah jadi mujasimah tuh. Wusul teh nu jadi hijab di urang teh syahwatin nufus. Matak mujahadah teh merangan nafsu.